Mesti kabeli gas-gas acan ya aing. Akhirnya mah aing ngalasuluh deui, biasa jangan baheula aing mah ngalasuluh ieu. Ripuh teuing ya zaman ayeuna. Suluh geus meunang iya, tinggal istirahat. Okay. Ya rada capek ieu. Kebenaran amat itu saung. Saung sanya? Ya enggak tahu. Aing sebodoh amat saung saja. Nu penting mah aing mah istirahat di saung. Doang si RT tanya topi nama. Ya enggak tahu. Soalnya mau manggil deui lain si RT mah tanya make topi eta. Doang gahil dong dia bek. Kerengenah-ngenah yang menikmati angin. Nggak ganggu bae dia, gahil doang. Sekarang sakit tuku dia angin sepoi-sepoi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan bek. Ganeng dia trek ngomong doang nu bah nikmat mana. Seru aing gen menikmati angin yang bersepoi-sepoi. Atuh sugan aing mah lain dia kadal moyan. Ai dia ngina di dia. Kabeda bina sewang dia bek. Dia tak doang sigung melung. Gua yang disubuhi dan mulung kadu teu meunang-meunang ya bek. Ai dia teh mana bek? Po aing mentas ngalasuluh ieu trek mesti kabeli gas-gas acan. Dia lain sugih bek. Mannya teka beli gas-gas acan. Bersaing mah teu sapira harga gasna gengen 22.550 perak rupiah lawe. Gandeng teh. Ya mah aing pura-pura sugih dan nu eleh aja aspal. Di aslina mah aing jalan ja teka beli. Dia bek. Suneng mah beneran sugih. Dia berdasarkan bansos teu ku yang dagang kamari. Geus bae trek aing ngomong sok ngalantur dia mah. Aing ngomong-ngomong dia lelempangan ti subuh lain trek. Lain ai dia geus nyatuan lelempangan subuh-subuh. Boro-boro ku nyatuan aing bek. Haliu bae aing ti mah buru-buru jasieun kapiheulaan ku batur. Ujung-ujungna mah datang ka dieu. Beak be ongkoh teu kabagian. Berarti dia aya can nyatuan mah ti isuk mah bekelnya. Aya meureun saguapeun mah. Atuh aya bekel mawa. Oke. Ngan sareng aing teh hayang meureun dia jadak aing cukup doang jeung beteng aing. Kabeda dia matre kawan sejati ongkoh. Anggeus segera wayahna aya meureun saguapeun mah aja lapar kieu ya. Anggeus burung bek. Mulai eta mah kawan sejati we aing hayang meureunna ge. Geura diuring eta, urang dahar bareng. Oke. Oh tah kitu. Kawan sejati mah kudu sahakan sainum. Ieu ka mana deungeunna tre? Masa ke jodoang? Mal mirasa meureun daharna ge. Bek. Ketinggalan ku aing di mah ieu belum lokasi nih jeung belum delan nih hawu. Aduh, ieu geus kumaha ieu? Nyelapar ya aing beteng. Anggeus teh burung teh, deungeunna ge sanggup geun penting mah ganjel beteng bae urang ya. Oke. Bajuna mah. Alalab tuh. Udah teh alalab. Enggak dong jeung lalab mah. Udah bek. Jaing mah sanguna, dia berarti ngelalabna ya. Burung, ai kitu mah. Aing lempang lalab dengan dia. Oke. Ulah dibek sanguna, dia awas kan dak. Bagor. Ieu sangu apa kerikil paling berlagi naik gerong.
kira iya misalnya kebun kacang. Ya nggak tahu. Ay, sebodo amat. Nu penting mah dahar jeung lalap dirasa. Aduh, dak ieu sawah. Saat kieu barulah taina di kamanakeun ieu ku batur ieu. Jak ka sawah empat saraat kieu. Gahil doang eta. Saan ngalan kacang aing eta? Ya nggak tahu. Doang nama doang si berog di bae eta doang nama tah. Gahil doang eta jelema berog. Aing ge nu bogana can ngala. Ini saatnya. Aja aspal. Serahan saja berog ngala kacang aing. Dia alunjak bae bangsat doang. Abon aja aspal. Untuk kami mah. Sudah kau ngapura. Baik kenan, aja aspal. Benah main segala. Modal ko Jaspal ya. Hello guys. Ampun kali. Aduh, atas RT kalah karena tahu deh. Kumaha eta nya abo. Sekitu dituar eta ku aja aspal atas nami akin aing mah eta. Sebut aing, penting mah aing mah selamat teu ku aja aspal. Ayo di mah. Eta jelema barerog. Sakali insapna. Nina nas alah bajeng aing. Huh?